A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakhallaq bimakarimil akhlaqi wa mahasinil adabi min sigorika litansya'a 'alaiha wa ta'tadaha fi kibarika wala budda an tukallifa nafsaka 'alaiha awalan hatta tasira tabi'atan akhiran. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnu khuluqi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Fatakhallaq mangka kudu berakhlak anjeun. Bimakarimil akhlaqi kalawan ku akhlak anu mulia. Bimakarimil akhlaqi kalawan ku akhlak nu mulia wa mahasinil adabi jeung kalawan adab-adaban anu alus. Min sigorika dina waktu leutik anjeun. Litansya karena supaya hirup anjeun alaiha netepan kana akhlak anu alus. Wa ta'tadaha jeung kudu ngabiasakeun ngaanggerekeun wa ta'tada teh ngabegkukeun anjeun kana akhlak nu alus pi kibarika dina waktu gede anjeun. Wala budda jeung misti antu kalipa kana kudu meredih anjeun. Antu kalipa kana kudu meredih anjeun nafsaka kana diri anjeun. Nafsaka kana diri anjeun alaiha kana akhlak anu alus awalan dina mimitina hatta tasiro sehingga jadi eta akhlak nu alus tabiatan kana tabiat atau kana watak akhiron anu terakhir. Maka ku sabab nu kamari geus diterangkeun bahwa akhlak anu mulia, akhlak anu alus teh ngajadikeun cukar lantaran jelema bisa jadi mulia, oge ngajadikeun kasalamatan di dunia akhirat. Maka ku kituna musonib teh ngabejaan ya, fatakhallaq maka kudu berakhlak anjeun. Kunaon cenah ku akhlakna bimakarimil akhlak, akhlak anu mulia. Wa mahasinil adab jeung kudu ngabogaan adab-adaban anu alus. Wa mahasinil adab jadi jelema anu boga adab anu alus dina waktu leutik keneh. Matak dina kitab Al-Akhlaqul Kahiji geuning wajibu ayat takhallaqa maka kudu wajib kana kudu nyieun akhlak budak anu nu alus bisigorihi dina waktu leutikna ditaisa mahbuban pikibari lamun dina akhlak kahiji mah. Lamun di dieu akhlak nu kadua supaya naon bahwa akhlak nu alus teh sa'adatika fi dunya wal akhirah jadikeun kebahagiaan di dunia jeung akhirat. Maka wajib ngamulyakeun akhlak nu alus dina caritaanna, dina perilaku akhlak nu alus
alus teh dina pangningali make pangningalina dina make ceuli dina make leungeun dina make hate kudu make adab-adaban alus kabehanana kana make ngalengkahna kudu balik ngalengkahna ku ngalengkah kana hal-hal anu alus. Nah segitu dina make elmuna make akhlak anu alus adab-adaban anu alus teu sagawayah jeung teu sangeunahna. Cindekna meureun nu ngabogaan jelema akhlak nu alus teh nu teu loba piomongeun ka dituna mah kitu teu pikahewaeun batur teu pikageureun batur jeung teu loba piomongeun ka dituna mah kakolot adab-adaban dipake kasahandapeun teu kenah-kenah kasahandapeun anggar dihargaan komo kakolot leuwih-leuwih dihargaanana jauh-jauh kakolot batur kolot sorangan ge da jelema budak anu boga akhlak nu alus mah ku kolot sorangan ge bakal kaasaan budak boga akhlak nu alus teh bakal bangga nu jadi kolot nalikana boga budak nu ngabogaan akhlak nu alus. Naon atuh da teu loba piomongeun da picarekeunana ya. Supaya naon cenah ti leuletik dina kitab nu kadua ge ieu disebutkeun ditekankeun deui wa mahasinil adabi min sigorika dileuletik deui kudu nyen akhlak nu alus teh atau orang sebagai kolot kudu ngacetak budak kumaha carana ngabogaan akhlak nu alus ditansa alaiha wa ta'tadaha bikibarika supaya naon supaya hirup eta budak netepan karena akhlak anu alus lamun ti leutik dididikna hade wa ta'tadaha jeung jadi lamun ti leutik dididik akhlak nu alus atau urang ti leutik ngabiasakeun ngabogaan akhlak nu alus insyaallah ki dina nalikana geus gede teh bakal bisa hirup dina ngabogaan akhlak anu alus jeung bakal kebiasaan we jeung bakal kuat we itu akhlak nu alus eta moal coplok da ti leuleukna diurus alus gitu. Seperti tatangkalan nalikana diurus alus mah geuning ka ti leuleuk heula diurusna teh diurus alusna teh digemukan kanti leutik heula nalikana ngagoler geuning guragiru diajiran supaya lempeng kan dileutik kaserang ku hama buru-buru disemprot geuning supaya naon kan supaya hade engke hasilna. Nah budak oge atau urang oge kos kitu nalikana kacampuran ku hal-hal hama-hama kumaha ngaruksak kana akhlak guragiru semprot ku obat guragiru robah adak dileutik geuning budak ge kudu dicetak hal nu alus teh supaya ke geus gedena manehanana hirup kaayaan dina ngabogaan akhlak nu alus jeung kuat netepan kitu tina akhlak nu alus dina waktu gedena sabab dileutikna oge dipupuk nu alus atuh cenah loba anu dileutikna akhlak nu alus dididik kudu jadi kolotna tuluy geus gede teh rada kucrut geuning sok aya nu kos kitu ngan sahenteuna nalikana leutikna dididik kudu alus nalikana gejolo ge ceuk paribasana nalikana manehanana ngalaman heula masa kucrut ge da boga dasar hiji awal akhirna pasti bakal alus deui da lamun ti leutikna ngabogaan dasar insyaallah gitu. Justru nu hariwang mah nalikana ti leutik teu boga dasar terus geus gede teh baragajul bakal rada hese kitu ari teu boga dasar mah mata kudu ti leutik ge. Wala buda tu kalifa nafsaka alaiha awala jeung teu menang henteu atau jeung misti kana kudu merdih maksakeun kitu merdih teh ngabiasakeun pepereket lah
kana diri anjeun, kana diri urang, kana netepan akhlak anu halus. Diajar terus maksakeun. Meskipun apal cek paribasana, hese hayang ngabogaan akhlak anu halus teh. Hese hayang moga adaban anu halus teh. Mereketkeun we. Terus we diajar gitu. Marhatikeun kana diri bisi akhlak goreng. Turuy maksakeun meskipun munyin akhlak halus teh loba kahoream atau loba sekatan atau loba rintangan tuluy we sok aya gogoda geuning delikana geus urang teh bebenah diri urang aya we meskipun heuh nanti keur diajar kitunya akhlak nu alus truy aya we nu ngomong pasti wae aya teh kan gogoda maneh cenah sok kamari teu kitu jauh curah teh gede ajar gitu kan tah eta teh gogoda teh mereketkeun we kembae cek batur kitu kieu oge nu penting urang apal kana diri sorangan hayang senantiasa jadi jelema anu bager anu bale gitu diomongkeun ku batur kieu ada moal bohak moal matak rugi moal matak ieu kembae awalan ti mimitina gitu ngabiasakeun mereketkeun meredihkeun diri urang ngadidik diri sorangan nyen akhlak anu alus di awal keneh supaya hatta tasiro tabiatan akhiron supaya naon supaya engke ieu akhlak anu alus teh jadi tabiat akhirna awalna kan diajar terus meredih mereketkeun da ku sabab dimimiti meredih mereketkeun ngabiasakeun nyen akhlak anu alus ngajaga ucapan ngajaga panon ngajaga awak tina hal-hal anu teu dimeunangkeun ku agama meredih kan berjuang kan tah na diri urang teh dimimitina kos gitu ngan engke insyaallah akhir-akhirna bakal ngajadikeun tabiat anu alus jeung jadi bakal watak anu alus nah sabab dimimitina berjuang heula da kos gitu ya akhirna insyaallah supaya gitu halak jadi ngabogaan akhlak anu alus nu mana saur Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala qala ngadawuh Allah taala Gusti Allah taala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha qad aflaha nyata geus bagja man jelema zakkaha anu ngabersihkeun kana nafsuna wa qad khaba jeung nyata rugi man jalma dasaha anu ngotoran kana awak surah Allah tah kalimah lagi kos kitu ceuk Allah nyata bagja meunang pangbubungah meunang kabagiaan bagja pisan jelema anu senantiasa ngabersihkeun dirina ngabersihkeun nafsuna kunaon ku akhlak nu alus teh eta teh kan maneh teh diajar hayang jadi nu alus teh ngabogaan akhlak nu alus teh kan ku diri senantiasa ngabersihkeun teh diri urang dina hal-hal anu kotor maksudna akhlak-akhlak anu goreng dibersihkeun saeutik-saeutik terus berjuang terus diajar menjadi lebih baik tah jelema model kos kitu nu senantiasa ngabersihkeun awakna dirina kana akhlak anu alus maka qad aflaha geus bagja eta jelema meskipun dina kaayaan ke maot diajar keneh gitu ngan posisina manehana keur ikhtiar terus memperbaiki diri kersakeun teh encan pol misal maot qad aflaha geus bagja gitu kan kalimah lagi qad aflaha mazakah nyata bagja jelema anu senantiasa manehana ngabersihkeun dirina nyata ku cara akhlak hate dibersihan bisi ngabogaan sirik dengki kan eta teh akhlak hate nu goreng panyakit hate nu goreng dibersihan hal-hal anu gitu cumantel atau tungkul kana dunya dibersihan teh tah rasa cumantel kana dunya teh dileungitkeun nu akhirna dina jero hate saukur aya hayang ka Allah we hayang ridho Allah we teh
contoh leutik lah cara ngabersihkeun diri teh kadituna ucapan mimitina kasar disaring seutik-seutik kakolot mimitina calutak disaring seutik-seutik eta teh senantiasa ngabersihan teh kana diri sabalikna wa qad khaba man dasaha eta rugi jelema anu ngabogaan atawa anu senantiasa eta jelema teh ngotoran kana diri ku hal-hal anu diharamkeun ku agama dina akhlakna nyaeta syirik dengki dikuku kan ada badah-badah teh goreng tah ngomong kasar dikukut ngomongkeun batur dikukut hobat teh jelema rugi panon ningali nu teu balik dikukut si alif teh misal ningali nu geulis aduh nirasa buru-buru astagfirullahaladzim atau ningali nu seksa gitu astagfirullahaladzim tong dideuleu deui aduh nelebar walau kos kitu kan senantiasa dilema ieu da keur diajar ieu kadang sok dilema aduh kumaha ieu teh dideuleu sieun teu kadeuleu da kadeuleu kumaha ieu teh kadang sok kitu tah ya dangaran lagi diajar tinggal nih kanjeng Nabi orang sadayana anjeunna berdakwah henteu loba carita dina bab buku mimitina kunaon kunenyo kunimbulkeun kuningalikeun akhlak anjeunna anu alus nu akhirna loba lah orang-orang anu minat asup kana Islam urang ieu kos kitu hengelingan mah teu kudu loba omong sebenarnya mah ku nyontohan we geus kudu nyontohan we leuwih aman kan moal pare-are omong moal loba omong dicontohan we ku urang ngomong bereujek paribasana sesuai saala kadarna lah dina bab hukum dina bab oh ieu menang laksanakeun heula ku urang nah kan ku contoh tah bil uswah teh oke contohan agama Islam bisa loba kieu teh mayoritas di alam dunia teh kusabab lolobana berjuang ku akhlak para wali kos kitu sarua berjuangna ku nyin akhlak anu alus loba nu kasentuh atuh ku akhlak ang boro-boro gitu misal maneh aya anu pedit misal maneh tuluy dipeditan deui lain eling tuluy we gontok-gontokan papedit-pedit itu nama tapi ku akhlak anu alus nalikana jelema pedit ka urang teh truy bageuran sok da kege era sorangan manehna atau aya nu ngewa dibalikeun deui ngewa atuh bakal tuluy gontok-gontokan kos kitu tapi nalikana aya anu ngewa nyaah kudu leuwih resep ka eta jelema nu pikeun ngewa teh kege bakal era sorangan era euy urang geus kasih eta teh geus doli terus eta mah anger we nya ka urang anger ngadoakeun ka urang tuh kunaon ku akhlak da kudu among masyantong kitu kaing kieu biang ting bakal narima tapi tembongkeun we akhlak anu alus entong sarwana gitu tulus we salihnya meskipun eta benci ka urang tangewa ka urang ngomongkeun teu guguh ka urang tuluy we gitu. Hiji mangsa bakal ku Allah dibolak-balikeun hatena. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi husnul khuluqi. Saur Kanjeng Rasul aktsaru ari panglobana ma perkara yudkhilun nasa anu ngasupkeun ieu perkara ka jalma-jalma al jannata ka surga
taqwallahi eta taqwa ka Allah wa husnu khuluqi jeung alus akhlakna. Tuh cek Kanjeng Rasul engke yeuh cenah di sawarga pangloba-lobana perkara anu matak ngajadikeun ieu perkara teh manusia asup ka surga ka hiji jelema anu takwa ka Allah. Naon takwa teh? Imtisalu awamirillah cenah nawahi teh ya. Melaksanakeun syariat Allah jeung ngajauhi laranganna. Jeung naon? Wa husnu khuluqi. Jeung jelema anu ngabogaan akhlak anu alus. Atuh erek teh asup ka surga kumaha da jelema nu boga akhlak anu alus mah dohir jeung batina da moal loba piomongeun. Jeung moal loba pati mikiran hal-hal anu matak picilakaeun kana diri manehanana. Kembae we dipikah hewa ku batur asalkan ulah dipikah hewa ku Allah bakal kitu. Batur ngomong kitu kembae. Jadi teu saruana lamun sarua kan bakal nambah dosa. Loba anu akhlak nu alus mah matak asup ka surga ge pantes. Naon atuh pidorakaeunana? Akhlak manehanana ka manusia hablum minan nasna, naon pi omonganana? Meureun cek kacamata syariat. Nalikana akhlak manehanana ka Allah ge beres kitu balik. Naon atuh pidosaeunana? Senantiasa husnudon we ka Gusti teh. Hade sangka we hatena teu lepas di Allah. Oh, naon atuh hal anu matak pi asupeun nerakana da aweuh. Tak asup ka surga we. Kos kitu. Teu loba ngarasula nu boga ngabersihan anu ngabogaan akhlak nu alus. Moal loba melas, moal loba itu da adab-adaban ka Allah na beres nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti bae. Dikitu dikiekeun ge abi mah ikhlas ridho sebagai hamba. Bal kitu adem teh ngareunah. Eta pantes asup ka sawarga ge. Itu pangloba-lobana eta. Ieu teh Kanjeng Rasul teh mere beja ieu. Bocoran murah mah kisi-kisi. Ieu tah loba jelema asup ka surga teh ka hiji jelema nu takwa ka Allah jeung alus akhlakna kok. Jelema nu alus akhlak kan moal ngabogaan sifat sombong moal kan sombong teh apal adab-adaban nu goreng nu akhirna ditinggal ge. BDP hadap asor tuna maka dituna teh. Akmalul mukminina ari pangsampurnana jelema mukmin imanan kaimanana ahsanuhum eta pang alus-alusna jelema mukmin khuluqon akhlakna tuh. Ngaku jelema mukmin tapi akhlakna goreng untuk asup akmal mukmin. Kaimananna can sampurna. Tapi nalikana jelema nu beriman terus ngabogaan akhlak anu alus, insyaallah bakal kaasup akmalul mukmin. Jadi mukmin jelema mukmin anu sampurna. Ngaku mukmin kalah loba pasea jeung tatangga atau jeung kolot atau jeung budak jeung lain sajabina. Henteu kaasup akmalul mukmin. Atau kiai jeung kiai pasea, ustad jeung ustad pasea masalah jamaah loba ka dieu loba ka ditu dipaseakeun. Tolong tak kiai, toh ta ustad dah. Kanyaho bahwa sampurnana jelema mukmin teh akhlakna nu alus dari itu para sahabat begitu. Atuh kumaha lo bae dilobakeun ceuk paribasana jamaah hik disaeutikeun jamaah nyangkeum bae meureun cek da hakikatna mah da anggar kumaha ku Gusti panggerak ti Gusti dilobakeun disaeutikeun panggerak ti Gusti itu matak disaeutikeun meureun jamaah atau santrina da sakamampuan ngurusna sakitu. Allah leuwih nyaho kan kemampuan hambana dilobakeun mata kitu oge bakal bisa ngaping kana jamaah nu loba atau kana santri nu lobana kitu bae. Jelema nu ngabogaan akhlak alus mah sosno doang itu. Moal tepi ka nyieun promo lah. Ulam urang cenah promo sekian persen. Wah,
mahal malah kos kitu jelema anu ngabogaan akhlak nu alus mah. Atau aya jelema nu rek ngaji dicegatan ulah kadinya ka dieu ulah kadinya ka dieu. Tolol tah jelema anu kos kitu. Ya Allah ya Karim, kumaha cek Allah bae. Kumaha katangtuan teu Gusti wae. Anu bogaan akhlak nu alus mah. Innal mu'mina saanyana jelema mukmin. Layudriku eta bakal manggihan jelema mukmin. Layudriku yakin nyata bakal manggihan jelema mukmin bi husni khuluqihi kusabab alus akhlakna jelema mukmin. Darajat as-shaimi qaimin. Kana darajat jelema anu ku puasa tur jelema anu tukang ngadegeun salat bakal diberi darajatna teh kos kitu. Jelema mukmin bakal manggihan engke teh kusabab manehanana ngabogaan akhlak anu alus wasilahna senantiasa beberes kana diri bakal diberi darajat ku Allah naon sarua jeung jelema anu osok kalaksanakeun puasa jeung jelema anu sok ngadegeun kana salat kan tanha anil fahsya'i wal munkar teh kan akhlak anu goreng tah nalikana jelema anu osok salat terus encan bisa tansa anil fahsya'i wal munkar manehanana berarti aya naon dina salatna terus kitu kan jelema anu sok ngadegeun salat terus akhlakna anu alus leuwih atuh bakal menang darajat kos kitu meskipun cek paribasana orang mah salat nu wajib we sunah encan kabedag cek paribasana puasa nu wajib we sunahna encan kabedag tapi ngabogaan akhlak anu alus bakal disandingkeun ke darajatna sarua jeung jelema anu sok ngadegeun salat lain saukur salat wajib anu ngadegeunana darajatna teh terus jadi jelema anu ngabogaan darajat tukang puasa meskipun orang puasana cek paribasana sunu Ramadan hungkul nu wajib doa tapi ngabogaan akhlak nu alus bakal disandingkeun sarua jeung jelema anu sok puasa dina bulan Ramadan jeung puasa sunah tah kos kitu keistimewaan akhlak tah saluhureun ilmu mata pantes saluhureun ilmu teh aya akhlak baheula barudak teh ngaji barudak lain kana kitab heula baheula lain dididik heula baheula akhlakna cik hayang nyaho nurut henteu geus kitu akhlakna diberesan heula ajangan baheula mah nya geus beres akhlakna karek we pengen ilmu anu sebab naon akhlak teh jadi papaes jadi perhiasan keur jelema anu ngabogaan ilmu teh jelema anu ngabogaan ilmu terus henteu boga akhlak manehanana kos naonnya kos kongguan jarona ranginang kos itu jelema anu berakhlak pasti berilmu tapi jelema anu berilmu can tatu berakhlak kos gitu wallahu a'lam. Jadi